Audio Jungle. Audio Jungle. Wilujeng enjing kangge pamirsa sadayana, simkuring dina waktu ieu bade ngadugikeun sawetara warta anu kantos kajanten dina sababaraha poe kapengker ieu. Tepangkeun waktu simkuring Ratu Asia Isyana Putri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ngalaporkeun 7 urang tatu sarta ratusan imah rusak kubur kulini berkekuatan 7,4 SR anu dipuseureun di Laran Tuka, Nusa Tenggara Timur, NTT. PLT Kepala Pusat Dana Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Muhari menyebutkan DPK poe Salasa tabu 22.15 WIB pihakna kacatat aya 7 urang anu tatu akibat lini. Sacara jenterna genep urang warga Kabupaten Kepulauan Selayar jeung hiji urang sejenna mangrupa warga Kabupaten Manggarai di NTT. Ngeunaan rusakna imah warga cenah jumlahna aya 346 imah anu katarjang lini. Tina jumlah eta 134 imah rusak parna sareng 212 rusak ringan. Salianti eta aya 3 unit wangunan sakola, 2 tempat ibadah, hiji kantor kalurahan jeung hiji pelabuhan umum anu oge katarjang lini. Pokna dina pernyataan tertulis Salasa tanggal 14 bulan 12 Desember. Abdul menyebutkan dumasarkana laporan ti BPBD Kabupaten Sika saloba 770 warga Kabupaten Sika dilaporkeun kudu ngungsi saenggeus lini. Para pangungsi paburancai di kantor DPRD Kabupaten Sika, gedung SCI jeung aula kantor Bupati Sika NTT. Sagemblengna data akumulasi sementara lini gedena 7,4 mangrupahan 8 kecamatan di Provinsi NTT, 3 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Kidul, jeung 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedengkeun dumasarkana kana data Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geografi Sika, BMKG aya 120 gempa susulan kacatat sabada lini. Dina sakabeh lini susulan, BMKG kacatat sakurang-kurangna 5 lini anu magnitudo di luhur 5 nyaeta magnitudo 5.6 tabu 10 opat hiji WIB, magnitudo 5.5 tabu 10 opat 7 WIB, magnitudo 5.0 tabu 12 opat genep WIB, magnitudo 5.4 tabu 15 tilu hiji WIB jeung magnitudo 5.2 jam 15.57 WIB. Cek Abdul, pihakna meredi ka masyarakat khususna anu aya di wewengkon katarjang. Ulah panik tapi tetep waspada, masyarakat oge dipeta pikeun ningali kaayaan imahna masing-masing sareng ngungsi upami aya karusakan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dirugikeun ku simkuring kapayunan. Pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.